iya guys diharam-haram gitu terus beta tak baheula Gunung Galunggung teh ya eta teh ya jelema-jelema tukang ngeriditkeun eta Galunggung baheula teh ngeriditkeun Tasikmalaya kemudian rentenir Tasikmalaya eta geus lain rahasia orang Galunggung di Jakarta di Bandung ridit-riditkeun jeung eta rentenir tah bere gunung Masya Allah ketika Yogyakarta jadi perzinahan pan geus sababaraha kali mulai SMP SMA kemudian berbagai universitas kalangan pemerintahan anak dicek melalui dokter ternyata 60% sudah kehilangan kegadisannya eta anak sekolah terus nu baheula kota pelajar Yogyakarta jadi kota perzinahan terjadilah gempa sebab geus teu ngadengekeun pengajian teu ngamalkeun ilmu berarti sia-sia aing-aing jeung Al-Qur'anul Karim eueuh deui jalan cek Allah digempakeun geus gempa masih keneh hebat susul deui Jogja mah 2 kali NTB Masya Allah di jerona ya Allah Bali nah iya kuali Palu geus bandingan beuleuman tah motor kreditan ya deuk kumaha ieu tuh ya Allah ya teh nuturkeun Al-Qur'an teh nuturkeun agama tuh boro-boro kitu kafir geus jelas namanya teu boga agama atau agama nanya beda jeung urang anu make agama kiayeuna ge boga showroom kiayeuna boga showroom atuh deuk kumaha yai eling yai para kiai goblok Masya Allah Masya Allah iya ngarusak nu ngarusak negara teh eta nu sabenerna ya Allah ya Rabbi nah lamun geus dikitukeun kumaha kabehan nu ibadah nu teu ibadah secara zahir mah kitu nu ibadah mah tuh zahirna hungkul lain batinna mah teu disiksa tetep diamankeun ku Gusti Allah lamun geus kos kararitu urang teh nyaho eta kajana teh horek pararae